Ente. Sok tah, kita ke sip. Ayo. Wah, cek aja. Gede teuing, Gil. Gede teuing. Coba geletikan. Pesan. Lurah yo. Kita ke lurah. Aduh, dengan aing ngumah kos ieu lah. Gaji macan dibere yo. Gara-gara aya corona. Terus sataunan yo. Aduh, gara-gara aya corona. Bener tuh. Siap ya kan? Siap. Sing bersih yo, soalnya sing nu make yo. Aku ngewa yo, mobil aku kalau tor dia mah. Ini juga mau behar, kemarin pada lain bisa disebut pantas, yang halus, gitu. Dah, pengen. Yo lah, bohar di mana? Bos yo kan yang mau gede gablek acan, bos yo yang dari lurah, lah, bos yo gawekeun we ka aing. Oh, sabun atuh, ya kumaha ya kos kieu. Tong sabun nganjuk heula. Tuh warung loba tadi dia. Mana aya anjukun di mana di dieu, Bos? Itu warung bata ki soalnya di preceh. Pendakan ieu mah tarenya kalmi detik, mentak ayeuna mah di mubang wae. Mangka sedengkeun ayeuna bang keur tarutup wae. Kumaha urang nyokotna ieu. Bang oge komplain, Bung. Ngarah kudu ngomong mah urang soal nabung wae ieu ho. Ada orang ya, jasuan corona pasti pan. Tuh ngarah kudu ngomong pamajikan gak enak mang geus sare di kamar. Soalnya itu duit palulu di kamar teh mah pamajikan teh di luar kabeh. Anak itu dia malahan. Kontakan orang lain sih keur sombong. Anak incu jeung pamajikan oge ayeuna teh keur di luar kabeh. Ya teh sesuai. Ulah sok kan hadena nu nempok. Aduh, gua beunghar. Ini penting mah. Naon sih? Suka jeung duka ayana di totoang nu beunghar mah. Mawe dah. Bahagia. Wah, jangan diajar wae tarik atuh ka mobil teh. Gancang-gancang teh, yang penting mah urang tapi we ka tujuan. Hanya. Wah, bener sih ya. Oh, itu usun kos teh. Kamarana. Woi, jama miskin. Ada kamarana, Bu. Sak. Utang apa kata kapan dia di mobil murah? Kenapa sih? Anyar lah. Oh, nyanyar lah. Tiap mobil botol, sama mobil Goreng, dosen mobil hatta, Anda aja, sabar, meh nah.
Ya, ieu mah mobil ieu mah jadi loba pangabutuhna, busing ngarek-ngarek huun, narik gabah, pasir jeung sajabana. Ban aja ieu mah terpang mahal atuh ieu mah. Oh, ban Lamborghini kana kudu ngomong mah. Oh, Lamborghini. Wah, kabeh kudu mungkin mah bana doang oge. Semua anu boga. Eta mah langsung odong-odong teh akhirnya atuh. Pulang ke kieu tuh. Oh, tuan mudah kamar. Wah, mestinya kalau zaman ada kan tahun 2020. Pantakan nyeun laksana nu aya mah 2002 hiji teh ayeuna. Ya ulah cabakannya buset mahal ieu mah. Buset tinggalna berlian. Dia tak hanya sampai potong patakan itu. Gimana Allah. Masih dekat aja sih udah deket-deket lah segala pinjakan kanuban. Betul. Betul. Apa gitu? Sombong ke mobil Futura Mandokos gitu. Harusnya gas aing heuh teh ge. Heeh. Celepal ngomong jeung jelema miskin mah. Allah kumaha sih. Eta mah kitu ah. Selamat tinggal gitu. Waya selumbang. Duh lurah, aing mah pinjam mobil duit eueuh, setoran eueuh, goblok banget lurah ya. Salam jadah ya ka mana mobil aing bawa baju tanya. Lamun aya amprok, tinggal itu daerah, wah mobil cara itu setoran eueuh ka aing goblok. Mobil aing saya kan Mobil ayah makasih waktu kena masalah itu. Oh, yang orang bingung. Wah bener-bener ya nekalawan jeger rawa pantai. Waduh, ampura ya. Ampura maksudnya enak kumaha iya. Ya kamari teh emang bener janji teh urang teh 2 poe. Yang hubungan ayah macet na duit di bank ya, masalahnya ya di bank. Padahal Kurus ya. Waduh, setelah mobil. Tenang bos. Aduh, ya mobil dikumbah ku sim kuring ya. Aduh, bahkan make ieu dikumbah nage. Waduh, nu seungit-seungit. Ban nage diganti ku Romjini. Ban Lamborghini dong. Waduh, babacot. Geus aya bawa tanya terus. Keheula itu si wakil aya si dusun ngerakeun ieu. Aduh. Wah, lurah eureun. Ditagih cigana uang gede wadul lurah ka urang kieu. Gua ngomong mobil nih. Oh, mobil. Rame ya. Iya, kita pingsan kuman lah. Enak ya? Iya, Nah, ini bos, enak bos. Iya, mobil lurah buset, denan geus janji 2 poe kuat 2 minggu. Kembali ke sana dengan aku. Dong, tulungan aku kok. Ini diriung oge. Aduh, jagaan kan. Hari ngomong mobil aing wae nyebut Kismin deui. Mobil kurang iteng, nyewana man minjemna 2 poe, geus 2 minggu teh pulang-pulang ke sana. Ulah. Lain ieu tetep parere. Kieu, tulungan kemana? Cek nyakal mana kieu? Hah? Aing nyakal itu tuh mamang itu tuh ada mobil. Saya nyakal mana? Lurah aja aing mah. Ayo. Dua-duanya. Si Mama. Ini puas ditonjokkan di beliau lurah nulungan lurah ini bagian Makanan tong macam-macam jeung preman raw banteng sia. Hajar. Wah.
Pinjam, kela. Oke, nunggan heula eta batu pinjam mah. Besok aja. Tuh dia kumaha ya akhirnya mesen pisan kieu ya lu. Betul. Kalau ditinggalkan ayah. Kalau ditinggalkan ayah. Serangan ayah. Kalau dia nggak ditinggalkan ayah. Oh no. Aduh. Gimana? Kalau ditinggalkan ayah. Aduh. Itu nu pingsan nu naon kakak urang nu anu gitu bawa kasar tinggal mawa ieu mawa pos di mah kumaha sih oh sun salah mawa sun salah kentung di sana kentung balik salah wah terbalik ya mah ya selamat tadi mas selamat kan Kurang kompak aduh. Kompak. Oh, benar. Kompak kita. Nah, iya. Mana pentil lain, Son? Pentil. Sok tah, gitu guys, sip. Ayo. Wah, cekal ya. Gede teuing, Gil. Gede teuing. Coba getikan. Pesan. Kemarin, Gil. Wah, gede teuing. Lagi minyak Gil, iya. Tah tutna. Iya, bieu eta tutna. Aduh, teuingan. Balik. Makana ulah sekali-kali deui nya mobil teh pulang-pulang ke sewaan aing mobil rugi we geus aya nya mah. Oh, tenang eta mah. Meunang diberesan lah. Halo. Selamat sore. Wah, aman. Jangan lupa ya, like, share, komen, dan subscribe-nya channel Anak Kampung TV ya. Jangan lupa beli kaos ini ya, tuh kaos Anak Kampung TV ya. Oke. Di belakangnya tuh. Linglung belakangnya. Lokasi syuting kita hari ini di Pelem Tirtasari, Tirta Mulia. Jangan lupa dukung terus channelnya Anak Kampung TV, like, share, komen, dan subscribe. Anak Kampung TV, mantap. Sekali tuh.